Nah, naik deui ka langit ka rokroka mustawan ka Sidratul Muntaha, didinya dipasihan dua kanya hati Allah. Hiji jabatan Rasul, kadua saur Allah Muhammad keur anjeun jeung umat-umat anjeun mun hayang salamet aqimus sholat. Lakonan sholat. Itu. Sabaraha kali tong loba teuing 50 kali cekap ka sawarga. Kobil tuh cek Nabi nampi abdi Gusti kana kanya Gusti teu nyebutkeun piurang Gusti nampi abdi kana kanya Gusti ku abdi bade dilaksanakeun sareng umat abdi lungsur barang nepi ka langit kagenep pegat ku Nabi Musa Muhammad anjeun dipagieun ku Allah dibere naon hiji kami diberi jabatan Rasul kaduhana ku Allah kami jeung umat kami diberi jalan ka sawarga ku cara ngalaksanakeun salat 50 kali luncat Nabi Musa itu Muhammad ketika salat 50 kali diterima ya diterima oleh orang Allah si orang Allah tapi kudu make pikiran gitu jadi Nabi Musa itu kudu make pikiran ai gitu ya entong umat anjeun jelema sapotong gitu jeung mararat di jelema anjeun mah umat kami ge jelema jelangkung gede bala leunghar diajak salat 50 kali dahan kuat-kuatan gempar gitu bayahna cenah ka Allah nyuhunkeun ulah 50 ting bisi pae kabeh nyeuwi deui ka Allah aya kebijakan Allah nya atuh Muhammad ya itu kuatin makin bae turunkeun 5 pegat deui ku Nabi Musa ayo we cek Nabi Musa sok cek jalan mana koin pegat itu tadi namanya jalan babakan wis nampak Nabi Musa di situ jadi mana ke mana sih jalan itu tadi namanya mabal ya tuh bisa balik di ke Allah ngap muat anjing dugi katinggal 5 bu itu cek Allah Muhammad ke anjeun jeung umat-umat anjeun mah sanajan salat ngan 5 kali upah nama lagi saruakeun jeung 50 kali nu baheula lungsur terakhir pegat deui ku Nabi Musa kumaha Muhammad alhamdulillah nya euy bager teh naon bagerna ayeuna mah tinggal 5 cek Nabi Musa wajahna teu ka alam dunya balik deui ka Allah berat keneh ke umat anjeun ngemut ka anjeun Rasul unggal usulan ka ditu dilaan 5 ayeuna tinggal 5 lamun ka ditu deui dilaan 5 nol gitu teh anu saja Musa bisa dilaan kabeh itu karep teh monggo gua sing karuatin we lungsur Kangjeng Nabi ka alam dunya pas jam 8 dinten Kamis wa mubasyiro ceramah naon hiji ngangken kajami upami bade lebet Islam saur Kangjeng Nabi tajalan kasalametanana ieu salat sabaraha kali 5 kali we gitu